haturan sadaya wargi wilujeng wayah kieu panggilnya katawis namanya mugia aya dina dulur kasalametan benernya supados teu sahur tanpa ukur loba ucap tanpa nyatana hapunten kumawantun sim kuring bade ngadugikeun di antawisna tutorial nu katelah namina teh naon tadi teh Makutawansa. Makutawansa. Jadi di antawisna aya aya nyebutkeun totopong gitu nya. Sebenarnya totopong kene teh kieu masih kene kotak kieu urang lipetkeun jadi bagi dua. Kieu urang lipat-lipat. Itu dihandap. Bentukeun kieu sekadar deui tos dieuna patos gugunungan ieu ngasilokakeun gugunungan dina dibebaskeun. Tah pamitos kabentuk patos halang kieu naon cobi hapunten anya ieu dijantenkeun tutorial. Ini apa ini? Pangkarna mah bilih katawis ieu panginten bade dibeuleutkeun mangga nya pemerintah dia bade dikitkeun mangga bade dikitkeun kieu mah disesuaikan sareng ukuran kotakna payungkeun. Diikat atas kieu panginten kantun dirapihkeun. Silokaning pusaka diri ending-ending nama ciciren patos salana paripos basa sepuh caringcing pageuna kancing saring pageuna iket nibana ciri sangkan terali kapurwadaksi salaku orang Sunda kang mumule tina halna seni tur budaya ieu diantawisna nu katelah iket namina Chandra Sumirat sakitu panginten nu kapihatur nada tawakup saageng-agengna bilih aya tutur sahur nu teu kaukur reka basa nu pasalaya. Rahayu sabung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.